Bangga lamun ningali berbagai kitab ibu rama urang antos di alam kubur ayeuna teh keur senang penting ayeuna teh keur bunga keur nampi hidangan anu istimewa ti Allah. Hidangan ti mana? Hidangan ti anakna anu calik di majelis ilmu. Pan urang bisa kieu teh didikan kolot, pan urang teh disakolahkeun ku kolot, dingajikeun ku kolot, otomatis kolot teh boga saham, Mbak. Begitu urang soleh peuting ayeuna teh indung bapa teh bunga. Ya Allah, panjangkeun umur anak abdi, sehatkeun ayeuna anak abdi, sabab salila anjeunna hirup geuning ngiriman wae ka abdi teh kabungah jeung sajabana. Mafhumna coba budakna bandang sing yakinnya berusaha indung bapa urang ulah tika kecewa di alam kubur. Lamun anakna maksiat, anakna tara ibadah, anakna tara salat, anakna tara ngaji, indung bapa di alam kubur kecewa dengan bahasa hanya kal ngalahirkeun si eta.